musala nu dijadikeun conto ieu mah. Inna toriko sanyana ari toriko syariatun eta syariat wa torikotun jeung toriko wa hakikatun jeung hakikat pasma mangka kudu ngupingkeun anjeun laha kana ieu syariat makana perkara musala nu dijadikeun conto ieu mah. Baca lama bayana samangsa ngajelaskeun musannif makana perkara yutarot tabu nu ditartibkeun ieu mah ala taqwa kana taqwa wa ala itba'il hawa jeung kana nuturkeun hawa nafsu. Atba'an tah nganutkeun musannif huma kana ieu taqwa jeung itba hawa bidzikri turukis suluki ku nyarioskeun pirang-pirang jalan suluk ngambah suluk. Idbiha lantaran ieu takwa turuk itu punten idbiha lantaran ieu turuk yatayassaru eta gampil naon riayatut taqwa ngariksa taqwa wajtinabul hawa jeung nebihan hawa nafsu. Faqala mangka nyarios musannif inna tariqa kana lapad inna tariqa ila akhirih nu dina bait tadi. Yani ngamaksud musannif anna tariqa kana sanyana jalan al-musilu anu nganepikeun bil akhirati kana akhirat syariatun eta syariat wa tariqatun jeung tariqah wa haqiqatun jeung hakikat. Pasma mangka kudu ngupingkeun anjeun tamsilal qaumi kana contona kaum laha kana ieu syariat wa huwa sareng ari tamsil ma eta perkara sayadkuru nu bakal dicarioskeun ieu mah ba'du dina sabada ieu bait. Wa'lam jeung kanyahokeun ku anjeun rohima mikawelas ka anjeun saha Allahu Gusti Allah annahu sayaktosna kalakuan sareng tingkah la budda misti lisalikin pikeun anu ngambah Torikul akhirati ari perjalanan akhirat minal jam'i tina ngumpulkeun baina hadihi salasati di antara ieu nu tilu wa adami ta'tili jeung teu ayana
ngosongkeun li syai'in kana hiji perkara minha tina ieu salasa. Wa dzalika sareng ari ieu turuk Thoriqul Akhirah li annal haqiqata eta karna sanyana hakikat bila syariatin kalawan teu aya syariat batilatun eta anu batal. Wa syariata jeung sanyana syariat bila haqiqatin kalawan teu make hakikat atilatun eta anu nganggur. Misalul awali ari conto nu kahiji angtakula eta yen ngucap anjeun lisaksi kahiji jalma sholli kana lapan sholli kudu salat anjeun payakulu mangka ngucap ieu si sahos laka ka anjeun la hajata eta teu aya pangabutuh eta tetep ila sholati kana salat li anna sa'ida karna sanyana bagja sa'idul azali eta bagja nu bangsa azali. Paing kuntu mangka lamun bukti kuring sa'idan eta anu bagja dakhaltu tah asup kuring al jannata kana surga wa illam asol jeung sanajan teu salat kuring wa illa jeung lamun teu in kuntu dakhaltu tah asup kuring annaro kana neraka wa in sholaitu jeung sanajan salat kuring. Wa misalu saniyati jeung ari conto nu kadua man ari sajalma ya malu anu amal ieu man li ajlil jannati karna arah-arah surga wayakulu jeung ngucap man laula amali lamun teu ari amal kuring lama dakhaltu yakin moal asup kuring ha kana jannah pahadihi mangkari ieu syariatun eta syariat atilatun anu kosong wa mana kauniha jeung makna buktina ieu syariat atilatun eta nu kosong eta anna wujudah sanyana ayana syariat eta kaadamiha saperti eueuhna syariat li anna dukhulal jannati karna sanyana ari asup surga eta bifadlillahi karna padolna Gusti Allah lil hadisi karna aya hadis asyarifi anu mulia
Dina ngambah menuju akhirat teh aya 3 rupa jalan. Hiji toriko, 2 hiji syariat, 2 toriko, 3 hakikat. Lamun disebutkeun toriko ulah mikir toriko teh nu tukang dikir wungkul. Dari toriko teh jalan. Ari setiap jalma ngabogaan jalan masing-masing menuju akhirat teu wungkul ngalangkungan saperti nu apal urang torikoh teh zikir manakiban. Memang eta ti sapalihna torikoh ngan lain kitu wungkul gitu. Da urang oge boga torikoh. Naon torikoh urang? Torikoh tu ta'allum, ngaji jeung ngawuruk gitu. Jalma teu ngaji, jalma teu ngawuruk boga deui torikoh sejen. Torikohna teh ieu mah usaha we nganapakahan nu jadi pamajikan jeung kulawarga. Torikoh aya di syariat gitu. Jadi urutanana syariat, torikoh, hakikat. Syariat jika urang ayeuna kumahanya wudu teh hayang bener, hayang sah. Kumanya ngalaksanakeun rukun salat nu 17 teh. Ta wudu, salat, puasa teh keur ngalaksanakeun syariat. Aya di hakikat. Puncak tina ieu nu 3, syariat, toriko, hakikat. Jadi pendak karena hakikat na hiji perkara nepi ka akhirat. Kieu contoh gampil, urang teh ngalaksanakeun salat, dilaksanakeun syarat sah salat dilaksanakeun, wudu heula, tuluy rukun salat nu 17 dilaksanakeun, berarti salat eta geus sah. Eta ngaranna syariat. Tuluy keur salat teh pasunatanana dilaksanakeun, khusyukna diayakeun, ibadahna diapikan, didawamkeun, eta ngaranna torikoh. Nah, tuluy nepi we kana hakikatna eta salat. Lamun urang ngaji kana rukun salat berarti kakara ngaji syariat wungkul. Lamun urang ngaji kana ikhlas dina salat berarti eta dibarengan torikoh. Ngaji torikoh. Dicontohan ku musonib kieu. Contoh nu kahiji. Nu kahiji teh hakikat teu make syariat. Ceuk bieu li annal haqiqata bila syariatin batilatun. Hakikat teu make syariat eta teh batal. Sapertikeun jalma nitah salat ka batur. Nah, dijawabna teh la hajata ila sholati. Keur naon salat? Dari bagja mah geus ditulis ieu di zaman ajali oge, urang mah pibagjaeun. Keur naon cape-cape salat? Lamun teh mah kuring bukti bakal jadi ahli surga. Bakal asup ieu ka surga sok sanajan teu salat. Tidak bener tah? Atawa lamun geus dituliskeun baheula ajali teh kuring teh asup naraka, bakal asup naraka ieu sok sanajan urang salat. Ta eta cariosan teh batilatun, batal, teu bener gitu. Urang ngalaksanakeun salat da lain erek asup ka surga. Pedah ku Allah diparentah gitu. Urang ayeuna ngalaksanakeun salat, ngalaksanakeun puasa, ngalaksanakeun kewajiban, pedah diparentah ku Allah. Lain pedah Allah nyieun surga jeung nyieun neraka. Tawa contoh nu kadua kieu, contoh nu kadua wa syariatun bila haqiqatin atilatun.
Ari tadi mah hakikat teu make syariat, ayeuna mah syariat teu make hakikat. Saperti mana contohna syariat teu make hakikat. Man yamalu li ajlil jannati aya jalma midamel amal tapi tujuanna teh karena hayang surga. Ku ngalaksanakeun salatna, ku ngalaksanakeun puasana. Pokona setiap amal hade diniatan hayang menang surga. Nepi ka ngabahasakeun kieu lamun teh mah kuring teu amal saperti kieu tuh kuring teh moal asup ka surga. Tah cariosan nu kitu teh atilatun syariat anu kosong gitu. Naon sababna urang asup ka surga ku pedah padolna Allah? Aya jalma asup ka neraka tawis adilna Allah. Jadi duana oge butuh syariat kudu dilaksanakeun, hakikat toriko kudu dilaksanakeun, mangka bakal manggih kana nu dingaranan hakikat. Teu bisa dihiji-hiji syariat pungkul torikoh mamoal, torikoh wungkul syariat mamoal. Siinget kaidah nu bieu li annal haqiqata bila syariatin batilatun wa syariata bila haqiqatin atilatun. Hakikat tanpa syariat eta teh batal, syariat tanpa hakikat eta teh nganggur kosong gitu. Lajeng wa syariatu jeung ari syariat hiya ari syariah al ma'muratu eta anu diparentah, pirang-pirang nu diparentah. Allati anu amaro anu tos miwarang saha Allah Gusti Allah biha kana ieu lati. Wal manhiyatu jeung ari pirang-pirang larang wal manhiyatu jeung eta pirang-pirang larangan. Allati anu naha nu tos ngalarang saha Allah Gusti Allah anha tina lati. Ari syariat teh parentah nu geus diparentahkeun ku Allah, larangan nu tos dilarang ku Gusti Allah. Wa tariqatu jeung ari tariqah aljari eta leumpang ala zalika kana ieu tariqah wal amalu jeung migawe bihi kana tariqah. Amar teh jeung nahi kitu eusina teh. Tariqah mah leumpang dina parentah Allah ngalaksanakeun kana parentah Allah kitu. Wal haqiqatu jeung ari hakikat eta nadruhu ningalina jalma libawatinil umuri kana jerona pirang-pirang perkara. Wasyuhudun jeung nyaksi wasyuhudul fi'li jeung nyaksina pagawean minallahi ti Gusti Allah. Fa qauluhu mangkari dawuhan Allah taala ta'liman karena ngawurukan liibadihi ka pirang-pirang hambana Allah. Iyyaka na'budu ayat iyyaka na'budu. Iyyaka wungkul ka Gusti na'budu ibadah abdi sadaya. Moro'a eta diriksa. Bihi dina ieu kaul naon dohirus syariati dohirna syariat. Lianau karena sanyana kalakuan sareng tingkah mangzurun ditingali bihi dina ieu kaul ilal kasbi dohiri kana kasab nu bangsa dohir. Alladzi anu wariladi teh eta fi'lul abdi
pagawean hamba. Wa qaulu sareng ngaridawuhan Allah iyyaka nasta'in ayat iyyaka nasta'in murai eta diriksa pihi dina ieu ayat naon al haqiqatu hakikat lianna pihi karna sanyana dina ieu murai tabaria lulubaran saha al abdu hiji hamba min haulihi tina upaya na ieu si jalma wa kuwatihi jeung kakuatan si jalma abdun teh wa syuhudun jeung nyaksi annal fa'la sanyana pagawean la yatimmu eta teu sampurna ieu fa'lu illa bima'unatillahi kecuali ku pitulung Allah wa quwwatihi jeung kakuatanna Gusti Allah. Ayat ieu kana budu ngariksa kana zahirna syariat nu kurang kudu dilaksanakeun. Iya kana stain ngariksa kana hakikat. Urang ngalaksanakeun ibadah peda diparentah ku Allah eta ngaranna syariat. Urang ditulungan ku Gusti Allah eta ngaranna hakikat. Atuh kesimpulanana kieu wal hasil jeung ari kesimpulanana yajibu eta wajib alal abdi ka hamba naon aya amala yen migawe ieu abdun bijami'i ma kana sakabehna perkara amaro nu marentah hu ka ieu abdun saha Allahu Gusti Allah bihi kana ieu amal wayajtanibu jeung nebihan ieu si jalma jami'ama kana sakabehna perkara naha nu tos ngalarang hukana emas Allah Gusti Allah anhu tina emas naha nu tos ngarang huka abdun kitu punten sa'allahu Gusti Allah anhu tina emas lakinnahu hatapina ari jalma abdun teh la yulahidho eta teu ngalirik ieu abdun anna amalahu kana sanyana amalna ieu abdun wa ari amal teh alladzi eta anu yunji nu nyalametkeun ieu ladihi ka abdun wa huwa sareng ari amal alladzi eta anu yudkhilu eta nu ngasupkeun ieu ladi hu ka abdun aljannata ka surga walau lahu jeung lamun henteu ari itu amal lama hasola yakin moal hasil lahu pikeun jalma naon dalika yadkhulul jannah bal yulahid balik ta ngalirik si jalma bil amali kana amal imtisala amrillahi kana midamel piwarangan Allah lahu ka ieu abdun biqaulihi kudawuhan Allah fa'budillaha mukhlishal lahuddin pa'bud mangka kudu ibadah anjeun Allah ka Gusti Allah mukhlishon barina anu ikhlas lahu ka Gusti Allah ad-dina kana agama wa in asaba
jeung yen ngaganjar Allahu ka abdun ala amalihi kana amalna abdun bahwa ari ieu asab ganjaran teh mahdu fadlin eta meles karunia minhu ti Allah subhanahu wa ta'ala wa in akibahu sareng lamun nyiksa Allah pamahdu adlin mangka meles adilna minhu ti Allah subhanahu wa ta'ala layus alu teu disuhunkeun Allah amma tina perkara yap alu anu midamel Allah qala nyarios Al Hasanul Basriyu se Hasan Basri ilmul haqiqati ari ilmu hakikat tarku mulahadati sawabil amali tarkul mulahadati eta ninggalkeunana ngalirik sawabal amali kana ganjaran amal la tarkil amali lain ninggalkeun amal wa qala sayyiduna Ali karamallahu wajhah man arisa jalma zonna eta nu nyangka ieu man annahu sanyana man bidunil juhdi kalawan teu ayana kacape yasilu nepi ieu man atawa abdun ilal jannati kana surga pahuwa mangkari man mutamanin eta anu ngalamun waman jeung ari sajalma donna eta nu nyangka ieu man anausanya man bibadlil juhdi kumasrahkeun kasungguhan yasilu eta bakal nepi ieu man ilal jannati ka surga bahwa mangkari man muta'annin eta anu ngira-ngira saur Imam Hasan Basri nu dingaranan hakikat teh ninggalkeun ngalirik ganjaran tina amal. Ada orang mah di meme salat di weuteuhan bahasana oge lillahi ta'ala lain lil jannati lain karena surga salatnya tapi karena Gusti Allah. Imam Ali karamallahu wajah kitu nyariosna jalma nu nyangka mun wujud bakal nepi ka surga sok sanajan teu make juhud sungguh-sungguh juhud teh mangka eta obrolan teh obrolan anu ngalamun artina syariat dilaksanakeun thariqah teu dipake tapi yang nepi ka surga eta teh mutamanin ceuk Imam Ali ngalamun ayeuna jalma nyangka sungguh-sungguh teu dipake bakal nepi ka surga eta mah meunang ngira-ngira jadi artina duanana kudu dipake syariat dilaksanakeun thariqah oge teu dikantunkeun wa hukiya sareng dihikayatkeun anna rajulan
sanyana hiji pamegat mim Bani Israil ti golongan Bani Israil abada ibadah ieu rajul Allah ka Gusti Allah sab'ina dina 70 naonana sanatan tauna lalaki 70 tahun ibadah we kabeh pasa'ala teras naros atawa nyuhunkeun ieu rajul Allah ka Gusti Allah ayaj'ala kana yen ngajantenkeun Allahu ka ieu rajul teh ma'al malaikati bareng sartana para malaikat 70 paarsala teras ngutus salo Gusti Allah ilaihi ka ieu rajul malakan kahiji malaikat yakhbaru nu ngabejakeun ieu malaikat hu ka ieu rajul annahu sanyana rajul ma'atil kal ibadati sartana eta ibadah la taliku teu layak bihi ka ieu rajul naon aljannatu surga aya jalma keur ti golongan Bani Israil bejana geus 70 tahun ya ibadahna menta ka Allah darajatna yang saperti malaikat Allah ngutus hiji malaikat yeuh bejakeun tuh kasih rajul can pantes asup surga ku pedah ibadah 70 tahun lataliku bihil jannah palamma balago samangsa nepi ieu malak ka rajul qala tangucap saha al abidu nu ibadah nahnu ari kami khuliqna eta diciptakeun kami lil ibadati pikeun ibadah payan bagi mangka peryogi lana ka abdi sadaya naon anna na'buda yen ibadah kami huka Allah palamma roja'a mangka samangsa mulih saha al malaku malaikat qala malak ilahi duh pangeran abdi angta ari Gusti alamu eta nu langkung uninga bima kana perkara qala anu nyarita ieu si rajul atawa abdu faqala mangka ngadawuh saha Allah taala Gusti Allah taala idhu idan dina waktu kitu huwa ari itu abdun atawa rajul lam yu'arid eta teu ngabalieur ieu rajul atawa abdun an ibadatina tina ibadah ka kami panah nu mangkari kami eta mal karomi sartana kamurahan kamuliaan wal isani jeung kasayan la narudu teu ngabalieur kami anhu ti ieu rajul Ishadu kudu nyaksi aranjeun kabeh ya malaikati hei para malaikat kuring cek Allah ani sanyana kuring eta qad gobartu nyata tos ngahampura kami lahu ka ieu rajul Pasyari'atun kasapinatin wa tariqatun kalbahri summa haqiqatun zurun gola ari syariat
kaya parahu ari toriko ari syariat kaya parahu ari toriko kaya lautan hakikat inten nu di ala hari syariat kaya parahu hari torikoh kaya lautan hakikat inten nu di ala. Sok baca. Wasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kalbahri summa haqiqatun zurun gola ari syariat kaya parahu ari tariqah kaya lautan hakikat inten nu di ala. Pasyariatun mangkari syariat kasapinatin eta sapertos parahu wa tariqatun jeung ari tariqah kalbahri eta saperti lautan summa haqiqatun teras ari hakikat zurrun eta mutiara gola anu mahal ieu zurrun syuru'u tumandang bibayani ma dina ngajelaskeun perkara sami selul kaumi saumpamana kaum asala satu nutilu maihi bihi kana emak pamasalu mangkanyieun contoh ieu salah satawa kaum asyariata kana syariat bisa pinati kana saperti parahu bi annaha dina sanyana ieu sapinah teh sababun eta jadi sabab bil wusuli dina nepi ilal maksudi kana nu dimaksud wa tariqatu jeung ngajadikeun tariqah wa tariqata jeung ngajadikeun tariqah bil bahri kalawan saperti lautan bi anna dina sanyana ieu tariqah eta mahalun jadi tempat lil maksudi kana nu dimaksud walakikotu jeung ari hakikat bidzurri eta saperti mutiara tawa inten fil intifa'i dina manfaat wal uluwi jeung luhurna pala yasilu mangka moal nepi saha asakhsu hiji jalma lil haqiqati kana hakikat alati anu ya alilati teh adaru eta mutiara ila ba'da wusulihi kecuali sabada nepina ieu sakhos lil bahri kana lautan aladi anu wariladi teh tamahalluhu tempatna ieu zulun tempat mutiara hayang mutiara hayang inten kudu asup heula kana lautan hayang nepi ka tengah laut kudu make heula parahu jadi parahuna siapkeun geus siap tuluy ancrub kana lautan
geus ancrub kana lautan kakara bakal manggih mutiara. Syariat heula tuluy toriko mangka bakal manggih kana hakikat. Walayasilu jeung moal nepi ieu si sahos lahu kana bahrun ila bisapinati kecuali make parahu. Da moal kuat ayeuna ngojay ti tengah laut. Ti sisi ka tengah laut. Wa masalah jeung nyieun conto sabaduhum sapalih para ulama asalah satu anu tilu bil juji kalawan juz pasyariatun mangkari syariat kal qasri wa tariqatun kal labbi wal haqiqatut tadihni. Pasyariatun mangkari syariat kal qasri kayak orang tinggal heula. Kal qasri sapertikeun qasrun wa tariqatu jeung ari tariqah kal labbi eta sapertikeun cipati. Wal haqiqatu sareng ari hakikat kadihni eta saperti minyak. Pala yatawassalu mangka moal nepi lidihni kana minyak ila ba'dal wusuli kecuali sabada nepi lilabi kana cipati. Qasri teh naon kalapa walaya tawassal jeung moal nepi lahu kana ieu lubun cipati ila badal wusuli kecuali sabada nepi lil qasri kana qasrun apa teh pasyariatun akhdun bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wan nahyin jala. Ari syariat kekna ari syariat kekna nyekel agama Allah parentah syara' laranganana salila-lila. Hari syariat kekna nyekel agama Allah parentah syara' laranganana salila-lila. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana